Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala, dilancarkeun dina pakasabanana, tur dibarokahkeun dina milik rezekina. Amin. Mangga ulah nyangkolong teuing kana waktos. Cara ketan. Dongeng tilu Jawara bagian ke-36. Kaayaan di sisi wahangan waktu harita. Pernahna di tengah leuweung tang tuwae dipapaesan ku larambu leuweung jeung larambu wahangan, kayani rungkun atawa jukut saliara nu mapaesan di eta patempatan. Katingali aya genep urang jalmana, 5 lalaki hiji istri, anu keur ngariung we. Ngariung kana durukan, malahan mah aya kadaharan sagala rupa di tempat eta teh. Silih balak kacerakan we, pating balak kecerakan barang dahar. Malahan mah jigana mah bakal si jalu anu dibawa ku si bolet katut Mang Utis, anu kuduna mahi meureun samingguan mah harita seep we, sabab rek ngabagiakeun cenah kanu anyar pinanggih. Tidinya kadenge Ki Patra nyarita, "Teh, kitu jalu. Cindeuk nama geuningan. Ieu si Aki anu nulungan si bolet katut Mang Utis teh. Ki kala peteng. Sabenerna mah ieu Ki kala peteng teh pernah geuningan ku kaula dicaritakeun yen bareto loba pisan jawara-jawara anu ulon kumaula lain hungkur punggawa anu resmi meureunnan tah jadi panitahan ti karajaan, tapi oge loba jawara-jawara kampung, jaro-jaro, jago-jago anu kalawan resmi hayang ngiluan ngabantu ka nagara. Tah diantara meuleun ieu Ki kala ireng. Ki kala sakantenan atuh hoyong diuningakeun naon anu kudu dilampahkeun teh. Ari ti salira mah supaos leuwih naon kitu teh mah regreg jeung tegas we meureunnan tah karungu ku bararea ieu." Kitu cenah omongna ti Ki Patra teh. "Ya, nuhun Ki Patra, nuhun pisan. Sabanana mah kieu jalu. Ieu padepokan waringin asih teh geus ditalingakeun ku Aki ti mimiti panungtungan urang papangih baheula geuning." Kitu cenah ceuk Ki Kalahideung teh. Satuluyna Ki Kalahideung nyarita, "Wah, harita waktu urang papangih jeung anjeun ngadarkeun ka kuring. Nya kuring teh tuluy we lumampah ka belah kidul semungetan. Jadinya celog we ka pakampungan jeung cicing di ieu tempat anu aya sababna nya di antarana cenah
aya padepokan kitu di dieu tuluy geus katalingakeun mageningan masih kena saaliran ojong kuring malahan mah bisa disebut masih kene sapaguron jeung deui sempat kuring boga baheula papanggih jeung manehanana sababaraha waktu jeung bareng kana diajar ilmu jawara siluman atawa ilmu jawara temit. Satuluina Ki Kala Ireng ngeraskeun teh kitu jeung supaya kanyahuan ku sararea ieu si Kala Hidung teh nya kawilang dulur sapaguron aki jeung deui kaasup jawara lemur anu lain punggawa ti kerajaan nya samemehna mah aki oge kaasup kos si Kala Hidung peda ari si Kala Hidung mah nyieun paguron atawa padepokan ari aki mangan ukur kitu we asal nyamung hirup tapi sanggeus dipikir-pikir jalan kalawan nyieun kagorengan ngamanfaatkeun kana ilmu tapi goreng neangan kauntungan tapi ku ngarugikeun batur eta teh geuningan temahna cilaka tur nyelakakeun jadi aki mikir ayeuna mah arek ieu we rek neangan bebeklan jang balik ka alam anu leuwih lila ka kahirupan sanggeus na urang maot kitu. Satuluina dicarioskeun dina ujaring ieu carita yen Ki Kala Hidung teh pernah papanggih cenah jeung si Jalu dina season kedua anu dina bahasa Indonesia keneh cenah tah mangga eta mah bilih aya nu penasaran kumaha cenah ieu papendakna lalakonna si Jalu sareng Ki Kala Hidung mangganya eta di nonnya ditonton atawa disimak wae. Teras deui salajengna Ki Patra sawaktosna ngajakan Nyimas Layung Sari ka wewengkon eta manehanana teh meunang beja nyaeta ti utusanana Ki Kala Hidung yen di padepokan Pasirwangi kudu ditalingakeun sabab cenah bisi ngaganggu kana keamanan jeung katertiban ka kadipaten. Meureun ieu teh Ki Kala Hidung teh kaasup jawara kolot anu ngajadikeun manehanana juru taluntik jang ka kadipaten. Tidinya kadenge Ki Patra nyarita deui, Aki da geus bogoh eta mah meureunan nya. Ayeuna mah kumaha aturan rancang Aki teh naon anu kudu dilakukeun ku urang sadaya ieu. Ayeuna mah kieu Ceuk Ki Kala Hidung ngajawab, si Jalu wak garek ditukaskeun pikeun ngudag ka ditu ka kota Pakidulan di wewengkon dayeuh Tangkuban Parahyangan sok talingakeun jeung tinggalian ku anjeun Jalu kumaha kaayaan pupuna ieu ka padepokan waringin asih jeung kudu ku anjeun dikanyahokeun ngaranna teh si Kalapeteng. Muridna mah loba malahan mah loba murid-murid Aki oge sabab meureun ngarasa elmuna hampir mirip jadi nyelu guguron tah kasih Kalapeteng teh malahan mah tadi anu dilawan ku Aki nu tarung jeung hidup Jalu katut anjeun Patra eta teh si Kala geuning sarua ngaranna teh
ngan kalah geni jawarang-ora. Tah jalu anjeun kudu rada hati-hati tah yang harapan si kalah geni sabab ilmuna kawilang luhur. Manggeningan anjeun oge ngarasakeun no Patra. Anjeun kateter ku si kalah geni teh. Tapi ari ku anjeun mah jaluaki rada percaya. Tapi sing ingat iya si kalah geni teh jalmana licik. Ujung leueur bahasa ayeuna mah. Istilah nama licin gitu. Loba pisan tarekahna. Malahan mah lamun dina ilmu nalungtik jeung ilmu jawara demitna banguna anjeun dina pengalaman mah bakal kaelehkon. Tapi aki percaya anjeun keur ngalatih awak, keur ngalatih diri bakal bisa ngalawanan eta si kalah geni. Gitu cenah ceuk Ki Kalah Hideung. Jadi aya 3 kala ieu. Ki Kalah Peteng, Ki Kalah Hideung, katut si kalah geni anu jawarang-ora cenah si kalah geni mah nya. Satuluyna si Jalu nyarita. Deuh, punten guru nya yaktos pisan ku abdi oge ka emut urang duaan parantos tepang samemehna. Nanging ngarungu kana pamundut ti aki anu nemet abdi kedah ka dayeuh disebut tadi dayeuh parahyangan kitunya. Abdi teh rada kirang cog gitu kana hate guru punten pisan. Wah, naon gitu karung Ki Kalah Hideung tumanya. Satuluyna si Jalu ngajawab, saleresna mah abdi lunta ti lemur teras deui nepangan ka Ki Malaka di Pasir Wangi. Sang lunta deui ayeuna aya di dieu teh abdi teh nuju milarian anu disebatkeun kiai anu tiasa minuhan kana pamaksadan abdi. Nyata abdi teh hoyong diajar ilmu agama. Tapi geuningan abdi kalakah ka bawa kana nu sapertos kieu. Aduh punten Ki, sanes abdi teh teu maktoskeun kana anu pamundut ti aki. Kitu cenah ceuk si Jalu teh. Oh, hari kitu mah ke sakedeung ku aki rek diterangkeun. Tapi anjeun Patra masih hafal anjeun jeung jurus atawa taktik mata simeton kadeng Ki Kalah Hideung kalakah tumanya ka Ki Patra. Saturuna Ki Patra rada neuteuk jiga mastikeun jeung nginget-nginget kana eta pitapak atawa bangun nama anu disebut kalimah sandi, kalimah Rusia. Tidinya Ki Patra karungu ungleuk bari tetep merowe ka Ki Kalah Hideung. Satuluyna dina gelakan anu cepet hiup malahan mah Ki Kalah Hideung oge anu diukna teu pati jauh jeung ti si Bodet katut jeung Mang Utis ngalakukeun gerakan anu sarua. Teuing kumaha prak-prakanana mah sabab kajalma anu saliwat mah teu katempo eta gerakan. Ngan ku si Jalu kaciri pisan eta 2 urang jalma teh noto kana urat mamarasna Nyi Layung Sari. Ki Patra noto kana urat mamarasna Nyi Layung Sari. Ari Ki Kalah Hideung mah noto kana uratna si Bolet katut Mang Utis anu dina ayeuna anu temahna. Eta panotok teh ngajadikeun 2 urang jalma teh kapaehan tapi dina posisi atau dina keayaan tetep seperti diuk. Nah, ningali iba ngarungu ti dina mah ningali kana kaayaan seperti kitu. Satuluyna si Jalu rada ngesot silana diukna rada mundur saeutik ka tukang bari cumarita. Aya non ieu Ki Patra, Ki Kalah aya non ieu. Wah kakak ulah heran ke daguan ceuk Ki Kalah Hideung. Satuluyna Ki Patra nyarita,
Kieu Jalu. Ieu anjeun arek ngomongkeun perkara anu rada Rusia. Jeung Ki Kalahideung. Malahan akuring oge moal bisa ngilu nyaksian. Tapi ieu tilu jalma ayeuna geus moal bisa ngarungukeun sanaejan aya di ieu tempat. Jadi kaula arek rada nyingkah bari nalingakeun bisi aya jalma sejen atawa jalma anu bogaan ilmu sarupa merhatikan kana kaayaan urang. Gitu cenah ceuk Ki Patra teh bari manehna celeng we ngaleos ninggalkeun si Jalu jeung Ki Kalahideung anu arek ngomong cenah rada Rusia. Ngajauhan di tempat eta Ki Patra teh. Satuluina sanggeus Ki Patra ngaleos ngajauhan di tempat eta. Ki Kalahideung tuluy nyarita deui. Yo Jalu, sabenerna mah Ki Walang jeung Ki Malaka geus apaleun kana kaayaan anjeun sabenerna loba beja tinu goib ti karuhun yan anjeun teh jalma anu beda tinu sejen. Kuring teu bisa ngalaman cara seperti kaayaan anjeun anu bisa miraga sukma jauh ke alam anu beda. Tapi aki oge teu nyaho kana kaayaan anjeun nu sabenerna. Sama becok tadi oge aki teu nyaho jeung teu bisa miraga sukma kana saperti anu ku anjeun dilakukeun ayeuna. Miraga sukma kumaha teh aki? Wah, tong loba tatanya jeung tong api-api teu nyaho Jalu. Tapi kun kemae eta mah anjeun kenutupan kana kaayaan anjeun. Tapi teu kabeh jalma bisa teu intina mah teu bisa nempo kana kaayaan anjeun. Aya sababaraha jalma katut meureunan kuring oge sabenerna mah teh nyaho pasti. Sabab kuring ngan ukur menang beja tuh goib cing tadi ge. Sok Jalu jeung nu satukeunana si Jalu lenyepan deui arek naon anjeun nu aya di dieu teh. Naon maksudna eta teh aki? Kuring mah teu acan ngarti. Kitu cenah jawab si Jalu teh. Satuluina Ki Kalapeteng ngagerakkeun di awakna notok kana dadana si Jalu. Lebahan kana puhu tak-takna. 2 kali totokan ku leungeun katuhu jeung leungeun kenca bari cumarita. Ya. Cek aki oge lain si Jalu anu ngajawab, tapi jalma anu aya di tukangeunna si Jalu. Raga Sukma. Carita ieu nyarioskeun si Raga Sukma anu aya jeung nepi ka alam eta. Nitis sumerep sumanding kana awakna si Jalu. Satuluina ayeuna anu disebutkeun jalma ngaranna Raga Sukma sanggeusna ditotok ku si aki saperti kitu manehna sadar kana kaayaan. Salajengna manehanana cumarita. Ari kitu mah berarti Ki Kalahideung nyaho kana kaayaan kuring salaresna. Teras kumaha atuh Ki Kalahideung? Yah, cek aki oge ajeuna anjeun keur ngalalakon di tempat ieu. Bener, tadi ari si Jalu mah cenah hayang neangan jeung ngurihiti kana ilmu agama keun kembae. Tapi engke lamun geus beres tugas anjeun di tempat ieu, si Jalu bakal ngalaksanakeun kahayangna. Ayeuna mah anjeun boga pancen nu sejen anu rada leuwih berat jeung kudu dilaksanakeun. Satuluina si Jalu anu ayeuna cenah disebut Raga teh, Raga Sukma teh nyarita. Naon ari tugas kuring teh? Sabenerna mah kitu nyaho tugas anjeun.
Semalahan mah aki oge teh nyaho anjeun teh saha sabenerna nu di jero awakna si Jalu teh. Tapi ayeuna tempat ieu waktu ieu keur ngabutuhkeun anjeun kana kudu nalung ti ka ditu ka dayeuh anu saperti ku aki dicaritakeun sok ayeuna malaksanakeun. Raga Sukma anu ayeuna sadar kana kaayaan kana maksudna manehna atawa alasan manehna cenah aya di tempat eta satuluyna ngan ukur cicing we bari ngabandungan. Upami kitu mah aki mangga abdi mah kumaha aki wae. Oh ulah kumaha aki ya sabenerna anjeun boga pamargan tapi anjeun kudu bisa milih-milih naon tujuan anjeun jeung naon kahayang si Jalu. Upami kitu mah berarti abdi teh kudu jadi si Jalu jeung sareng jadi diri abdi oge tah kitu anu sabenerna mah jong sesuai ayeuna mah bisi aya anu nanyakeun mah anjeun rek jadi si Jalu heug rek jadi diri anjeun heug wae da aki mah teu bisa ngalalangkungan di dinya mah sabab aki mah nganukur arek mantuan kana arah kahirupan anjeun. Sapertos kitu nya Ki. Tapi nah atuh ari Ki Malaka mah teu uningeun atawa teu ngartos kana kaayaan abdi. Wah si Malaka beda deui ya tempatna beda deui kaayaanana jeung sabenerna mah aki oge menang ilapati nu boy bijeng ge di ditu di alas wanci malahan mah sawaktu anjeun kasarung di dinya oge aki nyaksian gitu. Tapi aki can waka bisa ngalakukeun tindakan sabab acan waktuna tah ayeuna waktuna teu bisa diengke-engke anjeun kudu ngawarokan papatah aki. Tapi lain jadi diri anjeun anu ayeuna tapi dina awakna si Jalu kitu ujang. Satresna kedah kumaha abdi teh. Wah sok balik deui we ka si Jalu ayeuna tuluy laksanakeun pamenta akinya kitu cenah ceuk Ki Kala Hideung teh satuluyna tina gerakan anu jika ngaki beukeun awakna si Jalu. Raga Sukma balik deui awakna ka si Jalu. Sanggeus sababaraha waktu ana hiuk teh angin ngagelebug di sabuderning eta tempat hungkul ngahiuh mangbaraan malahan masa mangsa-mangsa. Raga Sukma geus asup deui kana awakna si Jalu katingali ai haseup bodas anu kaluar tina embun-embunana Ki Kala Hideung. Ki Kala Hideung anu diuk sila teh satuluyna muka kana panona sabab tadi mah samemehna katingali meureumkeun samangsa-mangsa meureumkeun kana panona samangsa-mangsa haseup bodas teh kaluar tina embun-embunanana. Anjeun Panglima Kumbang. Satueuna aya suara tanpa jirim anu jiga suara Ki Kala Hideung tapi Ki Kala Hideung katingali teu ngucap cumarita eta suara teh. Bener Jalu kuring ya kuring Panglima Kumbang tapi ngan ukur ku cara kieu kuring bisa ngawangkong jeung anjeun sok laksanakeun sabab nu tadi mah kuring anu surup sumanding ka si Kala Hideung. Kitu cenah caritana eta suara tanpa jirim teh anu ngan ukur malahan mah ngan ukur ku si Jalu kadengana teh. Satuluyna kaayaan alam teh saperti biasana malahan mah katingali Ki Kala Hideung muka deui kana panona teu jauh jeung teu lila ti dinya. Nyimas Layung Sari si Bolet katut Mang Utis teh oge jiga anu sadar jiga anu tadi mah cenah geus nunutan
malahan mah kadengnya Mang Utis cumarita. Aya naon? Kuring teh jiga nunutan bieu teh. Tapi mana Ki Patra? Gitu cenah euceuk Mang Utis teh. Ngadenge kana ucapan Mang Utis saperti kitu. Satuluyna Ki Kalahideung nyarita. Ulah loba garuh. Soy lain nunutan. Nah oge aki oge biar teh nunutan sautik geus barang dahar teh asa tunuh teuing si Patra teh bangunna keur ngalunta sakuduong kitu cenah ceuk Ki Kalahideung teh. Si Jalu anu ayeuna mah aya antara Raga Sukma jeung si Jalu sadar kana kaayaan anu keur lumangsung di eta tempat. Teu lila tidinya satuluyna anak jeleg teh datang Ki Patra nyamperkeun ka eta tempat. Singkat carita si Jalu jeung Ki Patra mah inet we cenah arek nyumpunan kana pamentana Ki Kalahideung teh anu arek muru kadayeuh ya anu disebut dayeuh parahyangan. Sedengkeun Ki Kalahideung nyimas layung sari si Boled katut Mang Utis arek cicing heula saheulaanan nungguan si Jalu di tempat eta utama nama arek nyicingan di padepokan Waringin Asih sakalian cenah arek ngajaga eta padepokan teh bisi aya deui anggahota Waringin Asih anu arek nyieun deui atau nuluykeun deui kana eta padepokan di wewengkon Pasir Hideung teh. Cag urang Tunda kaayaan Ki Kalahideung di Waringin Asih tangtu kaharep kasamper deui urang kocapkeun kaayaan si Jalu anu lumampah ujung Ki Patra ka dayeuh anu disebut dayeuh parahyangan. Paso sore harita teh lumampahna si Jalu ujung Ki Patra teu karasa waktu nyalerek ayeuna geus kaayaan paso sore malahan mah ieu nu duaan lempang teh muru we nurug tuk mudun katingali dihanap aya lembur letik sisi leuweung malahan mah katingali oge hempakna sawah anu meureunan digarap ku patani di tempat eta. Kadenge si Jalu nyarita, punten Ki Patra leres pisan geuningannya dihanap teh tetep ieu aya lemur. Urang teh arek meuting di dieu atawa arek ukur nya ngan ngeureurkeun kacape di tempat eta teh. Kitu cenah ceuk si Jalu teh. Bari lempang we nuturkeun ka Ki Patra anu rada hareup lempangna ngagedik dan nurugtug mudun teh. Yah, kela. Ari kumaha ke waktuna we. Sabab lamun reureuh di dieu nya meujeunna. Ngan lamun tika ngenong kumaha ieu na we. Sabab pantes oge lamun kudu ngenong teh mah di lemur ieu. Sabab kadituna bakal leuwih jauh jeung urang teh meureun. Kekewe kudu ngumpulkeun kana tanaga. Kajaba anjeun sanggup Jalu jeung bari ngalatih awak we. Urang nuluykeun lumampah ka dayeuh parahyangan. Kitu cenah jawabna Ki Patra teh. Si Jalu cumarita. Upami kitu mah abdi mah teu langkung Ki Patra wae. Bade reureuh hungkul mangga bade ngadon kulam oge di lemur ieu mangga. Ari kitu mah atuh ayo urang tuluykeun lalampahan. Satuluyna dua urang jalma ieu teh tuluy we asup ka jero lemur. Malahan mah ieu duaan neangan tempat anu dikira-kirakeun bisa ngararep ceuk Ki Patra teh mah rek sakalian we cenah
ngadon ngenong di eta lemur bari ngarirehkeun ka capek bari mulihkeun deui kana awak sabab kahareupna maranehanana bakal lumampah anu leuwih jauh. Waktosna para tercekap kanggo episode nu ayeuna. Tah kitu geuningannya. Lalakon si Jalu teh da salaras nama ieu teh dina serina Raga Sukma teh nya. Jadi nah cenah aya kajantenan anu sapertos kitu tah tadi. Sabab ieu si Jalu teh katitisan cenah ieu ku Raga Sukma cenah. Kumaha cenah saha Raga Sukma teh manggawe eta mah nya. Mungkin panginten kapayuna atawa upami penasaran teh mah di nonnya direnggukeun wae kitu tah dina video Raga Sukma anu kahiji sareng nu kadua kan masih kene ku bahasa Indonesia harita teh. Pami aya waktos mah panginten tah engkin ku Kang Dagol sareng deui ku Pangarang di robih kana bahasa Sunda tah anu seri kahiji sareng seri kadua nya anu tengah-tengah tah. Aya nama urang teraskeun heula we nya. Anu Raga Sukma dina seri Raga Sukma 2 seri 3 Jawara. Ya kumaha lajengan cariosna makanya disimak wae ditonton wae dirunggukeun wae gitu tah dina video-video salajengna. Angga haturkeun nuhun ya ka anu parantos like sareng subscribe. Insyaallah kitu nya upami aya waktos ditoelan ya ku Kang Dagol gitu tah mudah-mudahan gitu nya. Teu aya halangan sareng harunganna gitu ya hanya urang patepang deui dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permios.